Beretok esti teh lumpat deui, tapi Godin beuki nafsu, gabrug dirontok, brug duanana tiguling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan kasadaya mitra dongeng anu satia. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Urang neraskeun hanca dongeng anu judulna Rusiah Tanah Warisan dinten ieu bagian anu ka-47. Carios anu katunda basa keur ragot tarung esti kaget sabab dira nyebut ngaran bapana. Kumaha ketak esti salajengna sumangga nyangakeun dongengna. Ari tukang warung cengkat melong ka esti hiji awewe geus kolot da buukna geus loba anu bodasna batan anu hideungna tapi kacirina cangker keneh. Paroman bear marah mai someah hade kasemah. Ari ka esti ngabasakeunana Nini. Haturan Nyai bade ngaleueut mangga kantun milih sakapalai tapi wayahna di warung Nini mah mung sakieu buktosna ukur tambi lapar wungkul. Hatur nuhun Nini, nanging hapunten anu kasuhun. Kantenan abdi teh hoyong barang dahar, dak lapar. Minum hoyong deui, da puguh manihana kieu ti kurung manihan satuhur. Hawa tos teuing. Tapi kumaha atuh? Bade nyuhunkeun tulung. Ceuk esti bari neuteup ka tukang warung. Menta tulung kumaha Nyai? Abdi teh mendak musibah. Di perjalanan aya anu menggat ku begal anu galak sareng telanges. Abdi teh ngalawan sabisa-bisa dugi ka ngalaman tarung. Nya alhamdulillah salamet. Nanging samping abdi rangsak. Tukang warung colohok menang sajongjongan mah neuteup ka esti. Red ka handap, red ka luhur, terus neuteup beungeut kawas nu hayang apal kana rupa. Geus kitu gek diuk gigireun esti bari nanya. Hidup teh hayang kumaha? Manawi Nini kersa nulungan ka abdi. Abdi teh peryogi samping. Sawios tilas ugi teu keunah angusai asal tiasa dianggo nutupan ieu. Ceuk esti bari ngusap pingpingna. Keke, hidup teh dibegal? Sumuhun Nini. Saha atuh jenengan Nyai teh? Upami mulih ti mana? Upami bade angkat ka mana? Pun hartini Nini. Nuju milarian lembur Banjar Turi. Banjar Turi? Jauh keneh Banjar Turi mah Nyai. Tuh kaditu, kakaler. Ti dieu teh lempeng heula. Terus mengkol ngenca saeutik. Terus mudun. Terus mengkol deui ka katuhu. Lempeng deui. Hatur nuhun Nini. Tapi kade Nyai sing waspada. Sabab di dinya teh keur loba karaman. Loba pisan beja anu pikareuwaseun. Dupi hidup nah neangan naon atuh make los-los kadinya. Si Nini tukang warung bangun panasaran. Malah mah kituna teh bari neuteup kawas nu hayang seubeuh da resepkeun ku geulisna mani cureuleuk pikalucueun. Ade aya peryogi Nini. Nuju aya anu dipilarian. Oh, nyaheug atuh ari kitu mah. Nini boga keneh samping. Ngan geus lalayu sekar. Kek urang teangan heula nya. Mangga Nini. Sawios ku abdi dipeser. Nanging punten bilih teu cekap. Margi artos abdi ngan sakadik. Nah make mikiran duit sagala. Tukang warung teh ngalios ka kamar. Da warung teh ngahiji jeung imah. Atuh esti kacida bungaheunana reug-reug geus ngadenge kitu mah. Hatena jadi tenang. Red kaluar tiiseun keneh eueuh anu ngaliwat hiji-hiji acan. Tekung silila tukang warung teh geus datang deui. Nya we mawa samping ditilepan keneh.
Song dibikeun ka Esti bari nyarita. Sok geura pake. Da nya ngewa kikituan mah. Awewe mah pakean teh kudu baruni. Cindungna boga henteu Nyai. Teu Nini, aya oge ieu karembong sutra pamasian pun biang. Ih beda Nyai. Awewe mah ulah tembong buuk, ulah tembong tuur, jeung kudu barimpen. Ke atuh, urang neangan cindungna sakalian. Nya akhirna mah pakaian Esti teh baruni deui. Lain bae dibere samping, tapi lengkap jeung cindungna. Esti bungaheun pisan, komo basa dibere duit teu ditarima mah, beuki bungaheun we Esti teh. Si Nini tukang warung nyaaheun pisan ka Esti. Malah masor disuguhan, basana teh keun bae teu kudu dibayar, itung-itung nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu keur prihatin. Bari barang dahar teh ngobrol ngaler ngidul, mani sagala dicaritakeun. Atuh Esti jeung si Nini tukang warung geus teu jiga-jiga anyar pinanggih. Dina obrolan teh kawas anu geus wawuh lila. Tapi Esti teu wani nyaritakeun pasoalan manehna, ukur nyaritakeun anu lain-lain bae. Barang keur jongjon ngobrol, breh ti kajauhan aya jelema laleumpang, kabehna aya genepan. Pakeanana sing sarua hideung, nyaroren bedog mani ranggeteng, mana horeng dira jeung kanca-kancana anu geus cape neangan Esti, ayeuna nepi ka lembur eta ngarasa lapar butuh kudahareun bari sakalian reureuh. Haha, kabeneran Kang, aya warung tuh. Ceuk salah saurang anak buahna bari nunjuk ka warung. Wah, mani awas ari kanahakaneun mah, teu cara ka musuh, aya oge api-api teu nenyo sia mah. Wah, ulah kitu Kang. Lapar mah teu karasa ku batur. Heueuh, urang eureun heula, dewek oge da sarua, lapar, capek deui. Teu kungsi lila, blus kabeh ka warung. Gebeg Esti ngarenyag. Ari sabab geus deukeut mah kanyahoan, yen anu datang teh jelema jarahat, anu kungsi ngabeberik manehna. Untung Esti teh make cindung ayeuna mah teu ujug-ujug kacirieun ku dira jeung baturna, kalah gugek dariuk bari tuptop kana dahareun. Harita teh panon poe geus dengdek ngulon, tapi panasna karasa keneh mani moreret. Urang lemur geus jul-jul daratang ti pagaweanana, aya anu nanggung suluh, aya anu nungtun domba jeung sajabana. Ari di warung, ngadadak jadi haneuteun lantaran dira jeung anak buahna recok ngaromong bari ting cakakak seuri. Teu baroga kaera jeung eueuh kasieun deui. Asa aing pangjagona, asa aing panggagahna. Diukna oge sakarep dewek teh nyaan, aya anu nyang hunyar, aya oge anu sila tutug. Nenyo kaayan kitu teh, hate Esti jadi keueung, lantaran mun kanyahoan ku dira, geus moal salah deui bakal jadi mamala. Tapi teu gugup, gancang ngaharewos ka si Nini. Nini, abdi mah keueum, bade kapengker heula nya. Heueuh, jig atuh. Nyai, naheur deui cai bisi kurang. Apan ieu seueur tamu? Mangga Nini. Ceuk Esti bari rurusuhan ngaleos ka tukang, bisi kacirieun manten ku dira. Cindung dipindingkeun sarta leumpangna tungkul. Tapi najan bari jeung kitu oge keukeuh we narik perhatian. Sabab panon dira jeung anak buahna maniting buncelik, awas ari kanu lenjang mah. Aya anu keur nginum nepi ka kabesekan, terus batuk sababaraha kali. Toh da, teu kaop nenyo nu herang sia mah. Sok poho kanana naon. Lalaunan atuh nginum teh belegug, nah bet kabina-bina teuing. Ceuk dira bari nyerenge. Aduh Kang, reuwas kuring teh. Eta nenyo incu si Nini ujug-ujug inget kamojang nu kabur teh. Atuh mani kaciri wae Kang. Da eta mah imbitna mani peungkeur. Ngalengkahna mani ngalenghoy. Sorana halimpu. Duh, alah, kuring teh sok sieun kageloan Kang. Kaedanan kitu.
lain kageloan. Sok teu umum jeung umum ari ngomong teh kudu umum jeung umum. Ngarah umum ceuk dira bari ngadelek. Tah nya kaedanan maksud teh Kang. Tapi keun bae anu tadi mah teu beunang oge dah. Da aya ieu gantina. Incu si Nini mani men cerang euy, mani nyeng celak. Nini, saha ngaranna si Nyai teh? Gebeg. Si Nini tukang warung teh ngarenjat. Lantaran geus tetela semahna teh kataji ku Esti anu tadi ngoloyong ka pawon. Atuh memehne malan teh ngareret heula ka tukang bisi Esti aya keneh di dinya. Tapi tetela geus jauh. Nah kalah ngahulang Nini. Gawat jawab. Saha ngaranna incu Nini teh? Dira milu ngomong ngahuapkeun beuleum peuyeung. Sanes incu Nini eta mah, tapi anak tatangga keur ngadon ulin. Di imah wae mah kesel cenah, teu boga batur ngomong. Jadi sok ka dieu ulina teh ka warung Nini. Nya, saha ngaranna? Hartini. Aduh, alus eta ngaran teh Nini. Cik sina ka dieu lah. Menta cikopi gitu. Tapi hayang ku si Nyai. Mangga Ujang, keun ku Nini urang titah. Jung si Nini nangtung leos ka pawon. Ari dira jeung anak buahna ting cakakak seuri. Bunga heuna keur nejo kitu teh. Ari sabab tas capek ngabeberik Esti. Ari didinya bet aya mojang anu lenyang. Kocapkeun si Nini geus nepi ka pawon. Tapi Esti teu kasampak. Atuh reuwaseun gancang bijil ti lawang pawon. Anabre geus jauh Esti teh. Ukur kaciri lapat-lapat lumpat ninggalkeun warung sabab Esti geus boga pirasat goreng. Heueuh jig bae Nyai. Mending oge indit ka ditu bisi kumaonam. Ulah hayang tepung jeung jelema garejul. Ceuk hate si Nini. Bari terus ngaladangan nu hayang cikopi. Sageus sayagi terus dibawa ka hareup disodorkeun ka nu mentana. Nah ku Nini, mana di si Nyai? Maha da teu bebeja, teu kanyahoan leosna. Balik meureun Ujang. Hah? Balik ka mana? Ari kitu di mana imahna Nini? Nya duka teuing, dan ini mah teu terang. Tuh kaditu inditna mah. Teuing rek ka mana? Bari nunjuk kawetan. Nya dira teh amek huntuna kekerot bari molotot. Jigana lamun teu ras ka Nini mah moal gurung ditampiling tukang warung teh. Untung inget keneh kana tata krama ngandret ka anak buahna haok nyentak. Nah, kumaha yeuh? Kabur cenah nu geulis teh euy. Hatuh naha diantep wae atuh Kang. Ayo urang udag. Hayu udag euy. Dewek oge jadi curiga ieu, boa-boa. Bener Kang. Moal beda jeung taksiran kuring. Awewe anu tadi teh dedeganana sarua jeung mojang anu dikepung ku urang teh. Hayu urang udag lebar. Hayo, indit kabeh euy. Sarerea ting korejat hudang. Cul weh dahareun hancamah diantep. Ngandira anu diuk keneh teh kagok kabita ku cikopi. Ari anak buahna mah kabeh ge indit lalumpat ngudag Esti. Ari si Nini nepi ka ngaroroncod tuwurna bakat ku sieun. Jaba melang ka Esti deui bisi kaberi kuno jarahat. Sedengkeun dira kekerot ambek keneh ka si Nini haok nyentak deui. Nini peot. Saha anu sanyana awewe nu tadi teh ha? Ampun Aden, saleresna mah eta teh anu ngalangkung. Ngahaja ngadon reureuh di dieu. Nyariosna mah capek cenah, hayang mondok. Hapi jebul Aden teh bet sieuneun, terus kabur. Wah, pasti awewe nu tadi. Nah teu ngomong ti tadi Nini peot. Sadaya-daya Nini rumaos lepat Aden. Balagub sia. Dira nonyok meja.
parabot nepi ka ngarat seleng brong-brang. Sedang manehna luncat keluar, terus mangprung nyusul anak buahna, sedengkeun si Nini tibang colohok bari ngadeg-deg. Kebat lampahna Esti. Harita teh lempang rusuh mapai jalan satapak di barung kuratug jajantung. Ruas jeung sieun lantaran bet diparengkeun tepung deui jeung begal anu jarahat. Aduh Gusti, nah iraha rek aman ieu teh. Bet asa kabina-bina teuing. Mun Gusti, mugi Gusti nang tayungan. Ceuk hate Esti bari terus lumpat beuki gancang maju kawetan. Sedengkeun anak buah Dira, harita teh lumpat patarik-tarik da pada hayang pangheulana nyusul Esti. Puguh wae manis saregut da mung eleh ku baturna. Wah, bagian dewek ieu mah euy, jik si laing mah newak ngojang anu galak teh. Aing mah rek newak ieu nu rada lineuk. Ceuk si Godin bari terus mangprung lumpat pangheulana. Awas ya Godin, dijejek deui bujas ya. Wah, keun bae atuh euy. Dijejek ku nu geulis mah nikmat. Komo mun nepi ka pabelit bitis mah cihuy. Godin ngabelesat tambah gancang miheulaan ka baturna. Tetela aya onjoyna tinu sejen, buktina lumpatna nepi ka ngabelesat, atuh beuki deukeut bae ka Esti malah mah gero ngagorowok bedas. Hei, Nyai. Dagoan akang ye gelis, dagoan. Leungeunna acung-acungan, panon melong ka hareup teu nenyo kana tincakeun. Cetruk sukuna ti tajong kana tunggul, tolonyong bru. Kulusur bari nangkuban teh awakna maju aya kana 2 meterna sabab taneuh ngalebu semuleur. Wah! Aduh, jadol. Reg eureun panonna manibun celik, sungutna lamokot ku taneuh ngalebu, ari bajuna rangsak. Korejat hudang deui bari ku kulutus. Dasar cokor eueuh mataan sia, mani teu hideng pisan. Cik atuh sing awas kana tincakeun teh. Musuh we jadi jauh yo. Hei, dagoan Nyai, dagoan. Sakitu geus labuh oge, ngabecir deui si Godin teh, da sieun kapiheulaan ku baturna. Ari Esti kaget ngadenge anu gegeroan teh, reg eureun heula sakedeung ngalieuk bari kerung. Anabre ti kajauhan aya anu lumpat tiluan, anu saurang deui geus rada deukeut ka manehna, jabat ti tukang pisan, aya deui saurang diitung-itung teh kabehna aya 5an. Cilaka, anak kingkong teh nuturkeun ka aing. Aya-aya wae ieu mah yeuh. Mun kieu carana mah aing kudu lumpat deui satarikna. Cacap ngomong kitu, beretok Esti teh lumpat deui maju ti babaranting gancang naker. Samping singlitkeun lumpat teu asa-asa bakat ku hayang gancang. Tapi Godin beuki nafsu manehna lumpat satakar tanaga. Anu akhirna Esti teh kasusul. Gabrug dirontok bakat ku hayang beunang, brug duanana ti guling. Esti ngajerit bakat ku reuwas jeung ambek, barang rek hudang karasa berat, awakna ditindihan ku Godin, malah manapasna kadenge mani ngahegak, jaba baraud kesang deui. Rek ka mana Nyai? Nah, hata terjelan kieu. Aduh, ieu Cinung ngahalangan raridu teuing, urang piceun we nya. Bret Cinung Esti dijamret ku si Godin, lung dipiceun. Breh katara beungeutna, atuh Godin teh mani surak bakat ku ato. Harse. Geuning Nyai ieu teh. Aduh, anas engkang neangan ka mana meuni geuningan aya di dieu. Alus pisan. Beunang ayeuna mah
benang. Godin bunga heunaker, mojang anu dipikar resep ku manehna teh geus digugulung. Atuh esti teh maninga gebeg, red ka tukang, breh baladna anu sejen beuki deukeut. Gibeg, awakna babadug hayang lesot, tapi ku Godin didengke nepi ka eungap hese ngamekan. Reka mana Nyai? Ulah babadug. Aduh, nyeri. Engke motah mah, engke lain ayeuna. Nya esti amok kesang ngucur jajantungna ratu. Tapi ras inget kana papatah Mang Yama, lamun dina kaayan bahaya model kitu, perlu kasabaran jeung tenang dina nyang hareupanana. Lakatei awakna dileuleuskeun, ngarah teu beak teuing tanaga anu teu puguh. Napas diatur, pikiran dilelempeng, ngarah bisa maca kaayaan lawan. Barang nenyo kanyataan kitu, Godin beuki bungaheun. Disangkana esti teh pasrah, da teu daekeun adug-adugan ayeuna mah, jeung karasa awakna leuleus ngaleketei. Atuh manehna oge henteu paperkep teuing nyekelna teh, nyeh seuri. Tah, kieu atuh Nyai. Pan ngareunah ka akangna oge. Yuk urang kalemur, ulah sok abur-aburan kitu. Bisi nyasab. Godin nangtung bari tetep nangkep esti. Kadenge napasna maneh haheho, esti nurut manehna nangtung bari ngatur tanaga, panonna meletet nitenan musuh. Keur kitu kadenge aya anu ngagorowo. Hidup Godin! Hidup Godin! Bonang Din, bonang oi. Bonang oi, ya bonang yo. Si Godin teh pikiran non atuh. Godin ngagak-gak seuri. Perhatianana mimiti ngurangan, karasa nyekelna teu pati pageuh. Esti teu miceun waktu. Gibeg, geduk, si ku anu seukeut jeung teuas teh nengel kana iga burung Godin. Wah! Aduh alayong! Sal! Geduk sakali deui, galeong awak Godin ngagaleong. Esti geus leupas, gilek malik. Heat jekuk najong kana dadana. Belah Godin nangkarak bari calangap nahan kanyeri, panonna buncelik. Modar sia. Ieu hiji deui. Esti beuki nafsu, terus ngajungjungkeun deui sukuna, geduk ngajejek dada Godin. Kulahe, beheungna anu tadi semu heuras teh, ngulahe kakenca, terus ngalempreh kapaehan. Belecet esti lumpat deui maninga becir ninggalkeun Godin anu geus teu walakaya. Atunya puguh, baturna anu karek jol teh ngarenjak kaget. Ari sabab anu ngagoler teh kari si Godin, esti mah kalah ngabecir lumpat jauh. Wah, oi, lumpat deui. Eta si Godin geus ngajoprak deui bae atuh. Kumaha ieu teh nganinggang diripuh wae ari si eta. Kitu tah sologoto teuing teh. Keur kitu jol dira. Ngahegak bakat ku cape, panonna buncelik huntu kekerot ambek. Ari sabab manehna oge geus nenyo yen esti tadi digugulung ku Godin, tapi ayeuna geus kabur deui. Dasar si belegug, goreng gawe. Kunaon sia teh atuh Godin? Digawe teh kawas lalawora pisan. Dasar belegug. Tapi Kang karunya tuh dipatil deui jigana. Lain dipatil, diseureud. Gandeng belegug. Udah sing beunang. Hayo lompat kabeh. Keun si Godin mah antep di dieu. Ngadenge dira ngamek anak buahna teu ngaromong deui. Berengbeng lalumpat beuki gancang alabatan tadi lantaran ayeuna mah dibarung ku nafsu. Dira oge ngabecir lumpat nuturkeun anak buahna, cul weh si Godin mah ditinggal geudula. Teu kungsi lila esti teh kasusul terus dikepung ku opatan. Reg esti eureun manehna oge reuwas ayeuna mah sabab musuhna geus ngariung di dinya, katenyona bangun galak ting polotot kawas nu lapar,
Esti unur-unuran bari taki-taki siaga pikeun ngayonan musuh. Awewe kasebelan, sia teh kunaon ha? Ngaruksak wae anak buah aing. Awewe lurus tunjung, teu sopan sia. Ceuk dira bari nulak cangkeng, panonna molotot bari kakerot. Sia teh ngalindur atawa mabok. Teu pupugu ngadonyarekan ka aing. Anu kasembelan teh saha? Sia atawa aing? Dasar lalaki atah adul sia. Dah, tong diantep euy. Hayo, tewak. Keun Kang, urang sakuan ku uing. Nah da moal hese newak bikang hiji mah. Sebrut saurang nubruk rek ngarontok esti. Tapi maningan sakilat digiwarkeun, soloyong cekuk pulukna dipeupuh ku esti. Bro, tikusru kana jukut. Untung tarangna teu keuna kana batu. Nenyok itu baturna anu duaan maju bareng, datang ti kenca jeung katuhu. Ieu oge dibantingkeun hiji, dijejak hiji, duanana tinggarwak, esti geus masang deui kuda-kuda, rancingeus siaga pikeun ngayonan lawan. Heh seton, sok maju wani mah. Kunaon kalah kanulak cangkeng? Incok sia teh. Setan alas, aing mah teu boga kasakti incok sia. Yeuh, rasakeun. Ya. Ger tarung patutunggalan, dirana rajang di barungku nafsu. Geus teu sabar hayang geura newak esti. Tapi anu ditewakna linghas, malah mangalawan sabisa-bisa. Atuh sababaraha kali dira teh kabeunangan. Ari sabab narajangna henteu make perhitungan da nganggap enteng ka esti. Bikang edan, nasya teh cucungah teuing ha? Etah cokor, kuat ka ngagalacang kana irung aing. Montong loba bacot. Aya kawani mah sok maju. Dasar sombong. Dak, harudang deui atuh euy. Hayo, kepung. Anak buahna ting korejat terus ngepung esti. Ayeuna mah nyaan aramakna teh panona barolotot. Esti rada seber nenyok itu mah sabab nyang hareupan opat anu jarangkung badag. Esti mikir neangan jalan pikeun kabur deui. Sabab geus kaukur manehna moal kuat lila tarung model kitu mah. Breh nu saurang rada balangah gero ngagorowok. Ya. Curalit geduk. Anu ditubruk dongkok bari nyekelan angen. Sabab beunang kajejek ku suku esti. Blos, belecet esti lumpat deui ka wastadi samping nyinglid semet pingping. Udag belebug. Udag. Belecet anak buahna anu jag-jag keneh lumpat. Dira oge mani ngajeleng bari kakerot. Kira-kira 10 tumbak anggangna. Reg esti teh eureun deui lantaran dihalangan pijalaneun. Ger tarung deui ka wastadi. Anak setan, ieu meureun anak si Udawa teh euy. Awas, ulah lolos. Podaran sakalian di dieu. Urang setorkeun huluna ka guru. Ceuk dira manehna beuki amekeun. Gebeg esti ngarenjag kaget. Sabab ngaran bapana disebut. Mitra sadaya, kanggo dinten ieu urang cekapkeun sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha perjuangan esti salajengna antos terasna dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-48. Sakitu anu kapihatur, permios, cag.